Nengakeun sadaya-daya di luhur sasaprang tihanap saibas dapah getih sarta sabakelasan teu tekan ucap paling kurang. Rumaos abdi ti kawit alit pikir asup nyusahkeun hungkul ka jadi mama. Tak terasa salebih kahesian karibuhan ku dari abdi hapunten abdi mama. Kana pengoraan mama kesan maka jikanya mama abdi mah biasa mulangkeun ka mama. Kun sanganuhunkeun ribu-ribu nuhunkeun ketika bingahan ka dari mama. Mama mugi dekat ayeuna mah kesembuhan ka pura pangampura ka dia punten abdi lahir batin dunia akhirat ka mama. Nuhun kana jasa-jasa mama. Cekap geulis anaki dirangkul dipeluk kemana mangga ditangkap ku hidepan anaki. Lah geus anaki anak bapa. Alah bujeng-bujeng ke penta tadi penta mama lautan hampura ke hidepan anaki. Beral. Ku mama doakeun mama dihapunten anak. Pang doa mama pangapunten mah cing putus sakarang tu kana keueuh jeung gigsir anaki beral. Hidup pengen ka bagjaan dunia bangsa akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul adzim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Dikawitan ku basamalah nu jeung sekar pangiring catur. Kawuh ku alhamdulillah nu janten panundung rambut takabur ya soliklah dina baya. Puji rabu syukur sumangga urang dastakeun ka Allah nu Maha Gopur, puja urang sangakeun ka Allah Azza wa Jalla. Angin ku kodrat sareng idat mantena ayeuna urang ditiasakeun kumpu ngariung bongkok ngaronyok patepung lawung paamprok jonghok kempak berbayaksa. Nu taya sanes dina raraga ngaras sareng siraman ieu Neng Desi Susilawati rumodar dina yuswa 26 tahun. Gurena anjeuna sata acan mungkas alam alagasan majeng ka alam merimbitan beber layar gembing jangkar. Hoyong menurut kebeningan galih kajembaran manah anu setra tinu janten ibu kalih ramana ku jalana ngaras sareng siraman. Anu mudah-mudahan lumangsung na ieu acara ti kawit perencanaan dugikeun ka rengsena engke cing ayeuna kalancaran tur diwubuh ridho pamiroh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Oge teu hilap turta teu kendat-kendat. Shalawat miwah salam mugia tetep berengadap dikocorkeun ka panutan urang sadaya. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para karabat, ka para sahabat, ka para tabi'ina tug dugikeun ka urang sadaya na salaku pangiringna anu turu tumut kana ajaran mantena mudah-mudahan cing kaangkeun leres-leres umat mantena dugikeun ka yaumil akhir. Amin. Allah ya rabbal alamin. Bini sepuh sesepuh lembur al-mukarramah nu sim kuring dipihormat. Langkung teu payun sim kuring Paraon aka suhur meninggal di pamrih leah manah nu disejak sim kuring mayunan cumarios sanes adigung adiguna luhur kuta gede punya asa aing uyah kidul nangis sim kuring kepoto ku lebar jemari hormat Bapak Nasar modal kali Ibu Rose Rusmiati oge ngabakilan ti tim rias pangantin oge tim kesenian prosesi ngaras sareng siraman kanggo mandu ieu acara ngaras sareng siraman Neng Desi. Sekali deui wirihna anjeunna sata acan mungkas alam malagasan majeng ka alam merimbitan anjeunna hoyong menurut kebeningan galih kajabaran anu setra ti janten ibu kalih ramana ku jalanna ngaras sareng siraman urang sadaya pada terang ari ngaras asa teu kecap ngarawaskeun atanapi ngarumasakeun kana naon kana jasa-jasa ibu rahmat ti kawit 8 bulan dikandung tug dugikeun ka ka rumah tangga sepuh pitutur sabulan ngaherang 2 bulan numinggang 3 bulan kebulung 4 bulan marupa 5 bulan usik 6 bulan mali 7 bulan kalau 8 orang 8 bulan bedal ke alam dunia ieu si Jepang bayi nagar ba indung nyelinung tapi indung henteu pundung geus takdir tinu aku bari galecok na manahna kumaha ieu budak kumaha ieu Jepang bayi bakal lahir kalawan mulus atawa moal
rasa ringang jeung hariwang di mana Ibu Rama harita bincak salapan sasih gebrol urang kali lahir ke alam dunia ditampar dua pandangan dibarengkeun kecelakaan cemata kebagjaan budak geus lahir kalaban mulus rasa bingah rasa bagja di dinya Ibu Rama tapi kabingah jeung kabagja Ibu Rama kan di dinya keneh timbul beban anu anyar kumaha ibu dak pikahareupeunana tuangna jajana nyakolakeun teu dugikeun ka ayeuna teu petot-petot golontorna kaeudeung jeung hanyaah dikocorkeun tilu janten ibu kaliharamana ka ingkang putra kuhala sakitu sok sanaos ieu acara ngaras sareng sada manta ya pakuat paket sareng acara keagamaan nanging mudah-mudahan rakat kaitan sareng acara keagamaan urang sadaya pada terang ridho na Allah gumantung kana ridho indung jeung Bapa bendu na Allah gumantung kana bendu indung jeung Bapa kuhala sakitu sumangga ieu acara ngaras urang laksanakeun urang sakseni ku urang sadayana malah mandar ieu Neng Desi dina prosesi akad nikahna oge ngabina rumah tanggana cing ayeuna kabarokahan amin Allah ya rabbal alamin rupina urang kawengku ku tatar Pasunda urang kawitan ku rajah pangjajab tilu janten ibu kaliharamana sumangga pun sampun kanu maha agung nu kawungkun payekun cilegadeg sapangadeg ku gersananya kawasana pun sampun kanu maha agung nu kawungkun payekun cilegadeg sapangadeg ku gersananya kawasana di langit pating kareti di bumi pating kulisi ku meliti alam lahir bari muji sirna Gusti ku nyebat alhamdulillah asyhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah rajah doa rajah maring Allah ayatna Qur'anul Karim ku nyebat Allahu akbar faralu di waktu wanci ridho ilahi putra pesulung menjaras bakti lan bakti rasul dapat sampai
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus gubernur hormat pengerasa Bapak Nasar kalih Ibu Rosi. Kabagjaan kan luar biasa Bapak kalih Ibu dangat ayeuna. Dina acara ngarasarang siraman ieu masih keneh tiasa nyaksieun tiasa ngadamping ieu murang kali anu katinggal ke Bapak kalih Ibu ngajung kiring saageng kieu painun Bapak kalih Ibu anu padahal Bapak Ibu katinggal keneh kabayang keneh keur waktu 20 genep tahun kapangka waktu ibu kakandung ieu urang kali umur yeungan 8 bulan lamin gebro lahir ka alam dunya katinggal keneh urang beureumna dangu keneh gekuaran nangisna di lahuran Bapak kalih Ibu beh di diajar lempang kali ka halu mus gebru diajar nyarios cadel keneh masih keneh kabayang masih keneh kadangu ngecepil Bapak kalih Ibu waktu 20 genep tahun asa cikeneh asa can lami asa kamari ieu murang kali lahir ka alam dunya asa cikeneh alit keneh ieu murang kali ayeuna geus dicek masa dewasa bahkan segenap dibes kabina rumah tangga alhamdulillahirabbil alamin tiasa keneh sasarengan oge hidup geus anaki neng des kabagjaan kalian taruh luar biasa anakku hidup anaki Ibu Rama masih keneh langkep masih keneh komplit keneh tiasa nyakseni tiasa kedamping dekat ayeuna bahkan enjing pagetok tantosna dina acara akad nikah hidup Rama hidup bercentan wali dan pernikahan hidup aya keneh geus anake baca geus dia tanti ayeuna hormat dilawat kana jadi indung jeung Bapak hidup ulah sekali keur ngajahetkeun kana manahna geus anake geulis nangis dina acara ngarasia tantosna seueur pertanyaan mana hidup di dia diampar-ampar ayah samping kirang langkung ayat 7 ayah lilin tapi palita ayah kembang minyak sengit yang sajabina ieu silokan silo lamun teu dibuka urang guar hiji-hiji geus di dia ayah samping hidup jeung emut gubragna lahir ke alam dunya ditampanan ditilaman ku samping geus di ais na aisan indung di ais teh ku samping oge jaga saupamaraga ditinggal ke nyawa mawat ngaranna tangtosna dirup teh ku samping geus samping ayat 7 hirup kumuh di alam dunya kaweng ku poe anu 7 geus di dieu aya kembang-kembang ditinggal endah diangse sengitan rumah tangga hidup sengitan keluarga hidup anak ku akhlak anu hade DP handap asor biara budi kesesama angkat harkat derajat menjadi ibu ramah hidup niatkeun babakti keunitan cara hidup geus anak di dieu aya lilin tapi palita lilin matak caang tapi lilin matak sarap poma geus tong kasarep banding kumotahna dunya sabab di dunya daya nu abadi di dunya teu nu lanas menit ganti sajumlah buah sok keudaan ka Allah jeung ginisir kadang-kadang janji sore tara kapake isukan neng hidup preka rumah tangga ulah diancikan rasa bogoh hungkul rasa cinta hungkul kana cara hidup anak cinta soteh ayeuna bogoh soteh ayeuna ganti poe ganti minggu, ganti bulan, dituna ganti tahun. Rasa bogoh, rasa cinta baris laas. Di mana laas rasa bogoh runtag rumah tangga, lamun rumah tangga diancekeun ku rasa bogoh hungkul. Hidup mereka rumah tangga uling ngakana kakasiapan hungkul cara hidup. Kasep soteh ayeuna, geulis soteh ayeuna. 60 tahun kapayun kakasiapan kageulisan bakal diganti ku kakolotan. Hidup mereka rumah tangga ulah ngakana harta kana tahta cara hidup geulis anake. Sok sanaos cara hidup beunghar seueur dunya perlu dijuru kudu patok layah teu kapadaan teu jadi jaminan kabagjaan rumah tangga neng tapi hidup rumah tangga ancikan hate hidup kurasa deudeuh jeung nyaah antara kasih sayang tinggal aku hidup sepuh hidup anaking awet rumah tangga karena hate geus lain cinta hungkul lain bogoh hungkul tapi ada rasa deudeuh jeung nyaah anaking insyaallah lamun rumah tangga diancikan rasa deudeuh jeung nyaah baris kahuntoa cita-cita rumah tangga sakinah mawadatul warahmah neng tah ieu neng di dieu aya lilin tapi palita simulna mung hiji-hijina poma geulis rek ka mana wae rek di mana wae rek kumaha we ayana rek susah rek senang omat ulah hilap karena pegawaian hate
Ari pagawean hati teh mung hiji nyaeta emut ka Gusti Allah. Ari pagawean hati teh mung hiji nyaeta zikir ka Gusti Allah. Besian marupa hal pagawean paniatan ku pardu karena ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sok geus anaki ieu lilin ditiup neng. Sok gelis. Padangan ada di datuur neng. Mastakana tungkulkeun. Socana beureumkeun. Gelis neng dede danget ayeuna pusatkeun emot hidup anak tong mikiran nu lain-lain kosongkeun emot hidup anak tong mikiran nu lain-lain geus anak pusatkeun kana jadi ibu ramah hidup geus anak emutkeun kana jasa-jasa perjuangan ibu ramah hidup ti kawit 8 bulan dikandung tugikeun ka ayeuna geus anak 20 genep tahun labina neng Desi titip neng Yuswa ibu ramah hidup mau 100 tahun deui anaki mau 100 tahun deui geus anaki hiji mangsar besi pisah hiji mangsa baris pepegatah hiji tak itu mah kawasan buat bisa dipungkir geus hidup mah bagja neng Desi dina acara ngaras sareng siramani masa ke ibu ramah nu ngadamping tewas bayangkeun ku hidup upami hidup terus aya ibu ramah rek saha hidup ta pangampura anaki dikabulkan ku tanah beureuh hungkul bari geruan mamah bapak hapunten dede keur mamah di dunya teu ngabagjakan abdi ka saida tinggal ku hidup anaki sepuh hidup wargi hidup terus aya urang mana aya rezeki nu alit ageng teh tiasa karawasan geulis ngan ukur doa anu dikirimkeun ukur surat al-fatihah anak nu dikirimkeun geulis mangka bagja hidup anaki dina acara ngarasar geus mani masa gere aya urang mah damping hidup geulis anaki nihatan ti ayeuna neng hormat tilabat kalau jadi indung jeung bapak hidup aking ulah sakali kajahatkeun kana manah anak geus aking neng Desi mempeng aya ibu ramah hidup sok calikna mayun kitu neng gelis neng Desi painu hidup aya dua insan kalintang ageng jasana inung tunggu rahayu bapak tangka darajat munjung ulah ka gunung muja ulah ka sagara munjung ka Gusti Maha Agung muja ka Allah aja bajalla hormati lewat anu jadi indung jeung bapak hidup geus anaki geus disagedengeun bapak hidup aya mamah hidup nih geura teuteub cing antep banget tinggal wajah mamah anaking teuteub rai mamah anaking teuteub cing antep anaking tinggal ku hidup wajah mamah tah ieu geus anaking pahlawan nu teu patanding ngakandung hidup 8 bulan labina ngalahirkeun hidup teu gampang nyawa taruhana teh geus anaking belaan goyang getih hari teh geus anaking katus ngalahirkeun hidup 20 genep tahun atik kadidik ngarawat hidupkeun ka ayeuna kahesehan kacapean kageulaan ku hidup anaking perjuangan pengorbanan kang luar biasa belaan kurang sare kurang nanaon jadi indung jeung bapak korban harta jeung tenaga geus anaking jadi tapi jadi indung teu boleh sabar terbekal teu boleh nutur ikhlas anak agengkeun ngarawatan hidupkeun ka ayeuna geus anak hiji kabagjaan luar biasa na keur ibu hidup tinggal hidup bahagia gelis karena pengorbanan kada deui kanya ibu hidup mah bisa mulangkeun gelis ngan ukur bisa nerima keturunan nuhunkeun kana jasa-jasa ibu ramah hidup geus anak neng Desi sagedengeun mamah hidup ayah bapak hidup anak tinggal ku hidup ieu bapak hidup anak tinggal bapak hidup geus teuteub cing antep wajahna anak tah ieu geus saking pahlawan nu tapa tanding ngati kadik ngarawat ngarepakan hidup bikin ka ayeuna geus anak nu jadi bapak gawe banting dulu rezeki nu alit magang diarahkeun ka bagjakeun jadi anak kadang-kadang jadi bapak pohokan akara demi ngabagjakeun menyukupan butuh jadi anak jeung keluarga geus anak nu jadi bapak pohokan akara demi ngabagjakeun menyukupan butuh jadi anak jeung keluarga geus anak perjuangan pengorbanan luar biasa dikorbankan ke bapak hidup geus anak lamun dietang-etangkan harta geus sabarahaeun geus anak dikeluarkeun ku ibu ramah hidup ka ayeuna tapi jadi indung jeung bapak teu pamrih
Asal menjadi anak bahagia jeung bahagia. Eta geus cekapkeun kabagjahan ibu urang mah hidup geus anak ieu. Gelis. Pikeun ngabutuskeun hormati lewat hidup kanu jadi ibu urang mah hidup urang kedalakeun dengan ayeuna unak-unak da hate hidup anak. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Papa, tak 26 tahun dari ayah di pengamen. Saya menjari di Mama sareng di Papa. Kandat kulontorna kadede berkaya di Mama sareng di Papa. Anu parantos ditampokeun ka diri Dede. Dengan dia pisan, abdi saja munut pangapunten. Kahilangan tur kalepatan. Rumaos tinggal witalit dugi ka ageng ayeuna teh mengukur nyesakeun hukum. Mama, Papa, abdi sadar. Daya hartosna abdi ngarumah tangga supami daya widi sareng doa ti Mama sareng ti Bapa. Mugi Allah nu Maha Kawasa marengkeun pamaksa dan abdi ayeuna. Amin ya Allah. Salah Dede di bab. Oh iya Dede. Sing sehat, sing lancar, ini rumah tangga. Sing mudah, sing bahagia. Sakit itu titipan ti papa. Sing bager Dede. Ingat indung bapak sinya akasalaki sakit di bapak. Gelis anak yang kadang kuku hidup saksana singket i walaranti bapak hidup tapi cing yakin. Dina manah naga lecok hayang nampukeun rasa kadir cing kanya ka hidup anak gelis. Pikeun ngabuktoskeun hidup hormat ya lawa kalau jadi indung jeung bapak hidup. Buktoskeun ku ngawas udampal sampean sok mayun ka ibu neng. Diri abdi diasuh pinuka asih mugi kersa ngapunten. Banget kesana diwasuh dari lahap. Bangga cekap neng simpen deui panangan sampean mamahna palihana. Sok teras bajeng ka payun, cepengan panangan maduanana sujud teu mungkul kana pangkona mamah mangga neng. Sok gelis, mama. Nengakeun sadaya-daya ati luhur sesep rambut ti handap saibas dapah getih ka sarta sabak kelas dan tinggal tekan ucap paling kuat. Rumaos abdi ti kawit alit pikir asukun nyusahkeun hungkul ka jadi mama.
tangtosna salami kahesian karibuhan ku dari abdi hapunten abdi mama. Karena pengoraan mama kesalahan mah kada jika nya mama abdi mah biasa mulangkeun ka mama. Kun sangan nuhunkeun repun-repun nuhunkeun ketika bingahan ka diri mama. Mama mugi adegat ayeuna mama kesembuhkan kapura pangampura kemudian punten abdi lahir batin dunia akhirat ka mama. Nuhun kana jasa-jasa mama. Cekap geulis anaki dirangkul dipeluk kemana mangga ditangkap ku hidup anaki. Lah geus anaki anak bapa. Alah bujeng-bujeng ke tadi penta mama lautan hampura ke hidup anaki. Beral. Ku mama doakeun mama dihapunten anaki. Pang doa mama pangapunten mah cik putus sakarang tu kana keueuh jeung gigsir anaki. Beral. Hidup pengen ka bagjaan dunia bagja akhirat geulis anaki. Banget sekap neng. Bangga ngali ke bapak hidup diwasu sampai anak seperti tadi bangga dicanak caina. Duh Bapa panutan kalbu mugi kersa dihandap saibas dampal ti kawit ayeuna mugi kersa ngapunten. Mangga sanes dilap teras neng balik payung di cepengan panang bapak dua anak sujud tembung gua kena pangkonan mangga geus saking bapak. Teu aya benten boh ka rumah boh ka bapak kesami tutusna abdi dosa nu rajin teu karasa. Teu aya hartosna bika rumah tangga lamun taya bidi ti janten bapa. Teu aya hartos bika rumah tangga lamun taya ridho ti janten bapa. Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli li kama rabbayani shaghira. Ya Allah, hapunten dosa-dosa abdi, hapunten dosa-dosa ibu nama abdi barangjakeun mentenan seperti ngabagjakeun diri abdi ya Allah. Bapak, hapunten abdi lahir batin dunia akhirat ke Bapak. Nuhun kena jasa-jasa Bapak selama ieu ka diri abdi. Allah Subhanahu wa taala bersama kana kasayar kana dikanya Bapak ka diri abdi. Mugi Bapak kersa mugi gepura pangampura kanggo diri abdi hapunten abdi Bapak. Cekap neh mangga dirangkul ditangkep bapana geus anak king beral geus anak king anak Bapak. Sami geus ti Bapak ge. Dihapunten didoakeun hidup ku anak king. Bang doa Bapak ridho Bapak marangan hidup anak king salabasna keur hidup geus anak king. Mugia hidup cing paling kabagjaan bagja akhirat. Kados jeung kumulus anak king rumah tangga hidup. Tapi geulis anak king hapunten Bapak jeung Mama anak king. Bok bilih hidup teh kawit alit nepikeun dewasa ayeuna. Aya kahoyong nu alit ageng can kacungkuran ku Bapak jeung ku Mama. Mugia hidup cing ikhlas. Arah terjadi hisaban Bapak jeung Mama jeung lahir anak king geulis. Berhal ku Bapak didoakeun lahir batin dunia akhirat keur hidup anak king bahagia barokah. Cekap neng tengah-tengah mamah jeung bapak dua anak ditangkep ku hidup. Tah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga sementawis neng calik mandi balik ditu heula ke pinggir heula. Gaduh raka tapi rai aya. Raka rai aya. Oh, sementawis raka anak heula terus mangga paling payun. Sungkem heula ka ibu teras ka Rama teras engke neng sungkem ka rakanya. Mangga teh. Ibu heula teraskeun ka bapak. Sok. Sekarang teh mangga dirangkul ibuna mangga ditangkep. Mangga teraskeun rupina ka nu janten Rama. Di dieu kanya indung jeung bapa sami kasadaya para putra nanya. Kanu ageng nya ku ageungna, kanu alitnya ku alitna. Ka istrinya ku istrina, pamegat jeung pamegatna. Walata
Kanya indung jeung bapak tadi bilah-bilah sami kalanjutan para putrana. Mangga teras kita teh tangkep ramana. Neng saya teh majuin kan tuh langsung neng tah gitu. Mangga tah. Mangga neng. Suhunkeun ieu pangdoa anu janten saraka hidup tangtosna ieu nu baris janten sepuh hidup atanapi ibu hidup di mana ibu urang tos teu aya terusna ka dieu karaka urang nu baris janten penerus ibu urang nya nu sami-sami nya rideuh ka urang sumangga suhunkeun pangdoana suhunkeun restuna ya mudah-mudahan hubungan antawis wargi rai sang raka sing haramoni salamina rututam saojuna nya salamina ieu keluarga besar pengersa ieu Bapak Nasar. Bangga cekap. Alhamdulillah alamin. Gaduh rai, aya raina teh aya? Oh nya, bios cekap. Ari ayangna masih kena aya? Nenek kakek? Da aya. Uwa bibi araya, wa bibi araya. Tah, supina. Bilih tanya kapan rupina urang dibujengan ku neng atunya sadanya nya. Tah, bios. Sok. Sok mangga. Sok neng bujengan we langsung mangga sok. Suhunkeun doana. Sok mangga. Mangga bujengan usahana uwa bibina atanapi nu araya di tempat ieu mangga urang bujengan we ku Neng Desi mangga urang bujengan wae sok papai wae sadayana sareng ibu-ibu nu sami leungit sadayana bae di papai neng nya. Saring sedang bujengan uwa atanapi bibi na ieu ti Neng Desi. Neng Desi lajengkeun wae bujengan ibu-ibu nu sami leungit di patepatan. Mangga sadayana di papai wae sok. Sakantenan. Sok. Ibu-ibu semangat bade calik atau bade ngadeg wae mangga tiasa. Kanggo dipujengan ieu ku Neng Desi. Kurang sambil ngedeg heulanya selebihna mohon dika dibujengan ku Neng Desi tah gitu. Sambil menghilangkan itu sing siremen. Urang jag-jageun heula urang ngedeg kesan matawi sadayana nya. Tah gitu. Tah urang lempengkeun heula. Mangga dipapain yang sadayana Neng. Oke, saring sena ieu Neng Desi ngapujengan ibu-ibu diteraskeun ka anu prosesi kaibakan antara pisiramannya. Sok mangga saring sena ke ngapujengan ibu-ibu. Urang langsung kana prosesi kaibakan.
Ya sering saya pernah neng bojongan ibu-ibu urang lanjutkeun kana proses ibakat neng pernah ke diapit ke Ibu Rama dipalih dia. Oke, kanggo prosesi ngaibakan nyuhurkeun mantosan ka ibu-ibu sadayana kanggo nyarangan kupirigan aosan selawat sasarangan. Mangga palih dia neng. Palih dia deui mangga. Mangga ibu sareng ye neng Desi urang didamping deui. Ya, inang cepengan nengnya. Mangga bapak dipalih ka ibu dipalih kenca. Mangga Pak. Tah apa dia? Kapal tengah deui Pak, mangga sasarangan deui. Ah, gitu. Barang pasihan jalannya, siap. Mangga. Kanggo selawatan mangga tiasa dikawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarkah kanggo ngalajengkeun kana siraman urang sarengan wae ku angosan sholawat. Ya Habib Allah wa ya Sayyidal anam wa ya nural uyuni anta syam alaik Mangga. salatullahi wassalam alaik salatullahi wassalam ya rayatal huda hamilan liwalid Tahan sekedap palih dia neng, sekedap. Islam Sasarangan sareng ibu ditamplokeun kana gentong cairna nya. Mangga sarangan ke ibu. Mangga bapak kapayun Pak. Mustafal ilah Siap. Lalaunan wae hiji, dua, tilu lalaunan. umam alaih Alhamdulillah. salatullahi Mangga neng tengah-tengah pesisir orang dipoto heulanya selesai diibakan. Bapak di balik katuh deui ibu balik kenca. salatullahi wassalam. Mangga bapak balik katuh Pak. Ah, gitu mangga sok. Ya Nabi salam Siap, sekedap kode dokumentasi orang dipoto heula.
ya Rasul salam Apa sekedap? Nengna bisun dua nana. Bibina kesun dua nana. Neng pandanganna kieu. salam alaika Itu mangga disun Pak, disun bibina. Dua nana mangga. Neng beureum secara beureumkeun sekedap. Nah, kitu sak mangga. Sip, alhamdulillah alamin. Mangga calik neng. Ya Rasul Urang abdi tengah ibakannya ku ibuna heula tilu gayung mangga ibu. Posisina. Neng pandanganna kieu neng. Habib salam alaika salawatullah Sakuteun para penonton betul. Sedap, sedap, sedap. Ya sedap, sedap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim mangga abitan. Tilu gayungnya. Hiji, dua deui mangga. Paling Kana amal ibadah abdi Papaita anak, bagus pandangan masuk. diri abdi Allah ya Mangga salim neng ka ibu. Tahan, salam sebentar. alaika Mangga teraskeun ku ramana tilu gayung. Rasul salam alaika Sedap, Bu. ya Habib salam alaika Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah alaika Iya Dua gayung deui. acara siraman pangantenu papasangan Saring-sarina geuli salim ka Bapak Hidup. Gusti Allah nu heman ngalungsu Urang lajengkeun saring-sarina ramana teraskeun ku tetehna mangga. Tetehna ka payun. Allah ya Teteh di Neng Desi ka payun mangga. salam alaika Sagayung we cekah perbinanya nu sanesna. Saring-sarina tetehna persiapan rupina kanggo ku wa entit. Nah, saring-sarina tetehna dilajengkeun ku wa entit sagayung. ya Habib Persiapan. salam Ya, gitu, alaika Neng se salim neng ka hideung. Lajengkeun ku wa entit. Mangga wa entit. ciptakeun rumah Aya wa entit. Kumeta aya bade ku wa iyah heula atuh mangga. Warga di dunia Wa entit wa iyah. Wa yanti persiapan mangga. Ridhoan ti Gusti Aya teh aya? Aya, Allah sok. Ta'ala. Wa entit ngawitan. Allah ya Nabi Sok sagayung wae rupina. Saring-sarina wa entit persiapan kanggo wa iyah. ya Rasul salam Wa iyah wa yanti kanggo persiapannya. alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika Lajengkeun ku wa iyah. tanggana lancarkeun Kanggo persiapan. rizki Wa iyah. Teras wa yanti wa rus wa naning wa apong sareng darajat terakhir ku Ustazah Nok. diluhurkeun dunya akhirat bagjakeun Allah ya Nabi salam alaika Mangga wayanti. ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Lajengkeun ku wa rus. alaika kula wargana solehkeun tina balai tebikeun Teraskeun ku wae. Pak Apong, dicakeutkeun lahir Lajengkeun ku wa Naning, Ebi Naning. disehatkeun Ibi Naning. Allah ya
Bapak Ojo Ya mangga sok kapayun. Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah Bangga ka Binaning. alaika Sareng saja Binaning. Ibu Ustazah Nok. Mugi panjangkeun dosana mugi hapuskeun amalna. Salajengna mangga Ibu Ustazah. Ibu Ustazah Nok mangga. Pamaksa dan Allah ya Mangga. Nabi salam alaika Ibu Ustazah. ya Rasul Ibu Ustazah papat mangga. salam alaika ya Habib salam alaika Mangga Ibu Ustazah papat mangga. sholawatullah Nyelang heula sakedap. Tah. iya doa Terakhir opininya. sadaya jamaah mugi ku Gusti Amin, Allahumma ijabah amin. rumah tanggana Aya keneh teh aya atos? sakinah. Atau seep? Tanya deui. Neng urang abdas heulanya mada heula ku ibu dikucuran ku teh cairna teh digentong. Terus ieu teko tadi. ya Mangga. Nabi Saya teko teu teu cenah. Mangga Neng mayun ka ibu. Tah gitu. Ya Mundur Neng setik Neng mundur Neng. Rasul salam Tah gitu mangga sok posisina. Ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Istajib Ieu mah mung siloka hungkulnya abdasna nu resna mah caina langsung seueur teh ieu. Ieu prayogi kang argumentasi oge siloka mirihna ieu Neng Desi dengan ayeuna parantos seja nyucikeun diri budak-budak narareget tapi hareget da ibadahna cing hilangkeun disucikeun dibersihkeun satecan anjeunna ya muji ketiga antara pinggabina rumah tangganya cing dibersihkeun deui badanna lahir ke batinna. Tah gitu. ya Banget Nabi cekap. salam Mangga sasarangan deui ibu bapak Ya di tengah-tengah deui mangga rupina aya awurkeun saurna gentongnya. Ah sakedap. alaika Sawer aya. ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mangga pilih anu bade nyarawer. Siap, Anu mangga. ngawur. Bapak Ibu mangga dicarak wae ini atosna gentongna dikodok wae mangga diawurkeun. Tah, Na gentong dikodok. aya. Sok dikodok wae mangga. Sok. Sok dikodok wae. Ngawurna rata kiri kanan depan belakang. Sok. Tunggu, kapeker mantong itu mah aya tembok. Kali ka payun, ka pinggir mangga sok. Bade ka abdi mangga. Wur. Yo. Wur sok nya. Ayo, amankeun bisi teh jeret. Kapayun. Iya ke Sok. mangga. Sok mangga. Ya kene sok seueur kene. Kalemnya iman nama DP na nya kayak nulis nama di enten iraha itu. Kaping 15 nya, kaping 15 lu seueur deui ieu mah mung DP na hungkul. Tah geuningan komplit ieu mah jeung sabun sagarupa. Wah, tinggal tuh sok anya. Was. Sekan we MC kabageannya. Aduh tah geuning gelas. Ah, kadieu, cenah kadieu. Kadio. Waduh, tinggal itu. Ibu yang ciki sagarupanya. Sok aya keneh. Saepkeun aya keneh teh aya. Atau saep. Ah, si Neng atuh mangga. Rupina aya foto heula nya engke Neng Desi sareng rakana, sareng ibu ramana. Ah, sajepret mangga sok. Rakana ti Neng Desi mangga ka payun. Raka Neng Desi sareng ibu ramana mangga dipoto heula.
Tah protes sudah tarik teuing kan. Mangga rakanan yang desi kapayun heula dipoto heula serangan mangga. Tah sajepretnya sambil ke sareng-sareng cenah ke anukna dianukan milih tiris. Ya, mangga. Sok. Dingga kamera sadayana senyumna mangga senyumna sok makin merapat. Tah sok. Senyumna perlihatkeun senyumna. Siap. Gaya bebasna. Cis kecangkung cis sok. Bebas gayana sok. Tah ulah kaku set. Senyum. Dah gitu alhamdulillah alamin. Mangga bilih tiris bae dianuk heula mangga sok. Sok kitu ruminanya. Ya Rabina disimpulin sabarakan cara prosesing gara sareng siraman ngabakilan ti tim Rias oge haturkeun kasadayana sejak amit berut amit bungkus hapunten sabudaya kelepatan. Leres semoga Allah lepatna tina kabadoan sareng kalapan sim kuring. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.